Bismillahirrohmanirrohim. Dafnuhu hari ieu eta nguburna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hiji makasa tumetep saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baitihi di bumina Kanjeng Rasul yaumal isnaini dina dinten Senin. Walailata sulasai sareng dina petingan dinten Salasa wa yaumahu jeung poean itu Salasa walailatal arbi'i jeung petingan dinten Rebo wengi Rebo teh. Jadi Kanjeng Rasul teh sabada wafatna dinten Senin wengi Salasa, dinten Salasa wengi Rebo, berarti dua poe dua peuting teu can dikuburkeun. Hatan taha sahingga rapih saha al muslimuna pirang-pirang jalma Islam muslimin min iqomati khalifatin tina ngajadikeun atawa ngadegkeun khalifah gentos Rasul alaihim ti itu muslimun. Dua summa gusila teras diadusan Kanjeng Nabi wa kufina sareng di kafanan dibungkus Kanjeng Nabi fi salasi aswabin dina tilu pirang-pirang anggoan baju. Laisa henteu aya fiha dina itu aswab naon komisun baju kurung wala imamatun jeung henteu aya sorban. Tilu summa wudi'a teras dipernahkeun Kanjeng Nabi ala saririn disimpen dina luhureun ranjang fi baitihi di bumina Kanjeng Nabi. Fasalla teras nyolatan saha al muslimuna muslimin alaihi ka Kanjeng Nabi furoda barina anu nyorangan-nyorangan munfarid bila imamin kalawan henteu make imam. Arijalu kahiji golongan lalaki, summa nisa'u tuluy kadua golongan awewe, summa sibyanu tuluy katiluna golongan budak. Opat summa dupina teras dikubur Kanjeng Nabi dipendem Kanjeng Nabi fi hujrati Aisyata di kamarna Siti Aisyah. Warufi'a sareng diangkatkeun diluhurkeun naon qabruhu pakuburanna Kanjeng Nabi al ardi tina dasar taneuh dipucukulkeun qad roshibrin dina atawa kana saukuran sajengkal. Warusya jeung dikocoran itu kubrun bilma'i kalawan cai. 5 waqad taroka jeung nyata geus ninggalkeun saha alaihi salatu wasalam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lil muslimina pikeun muslimin saeaini ninggalkeun kana dua perkara la yadurru anu moal ngabadaratkeun hum ka itu muslimin naon sayun hiji perkara oge madamu salagina langgeng itu muslimin mustamsikina eta anu nyekel paguh itu muslimin bihima kana itu sayain. Genep kitaballahi tegasna kahiji kitabullah Al-Qur'an alladzi anu layati anu moal ngadatangkeun hu kana itu ladi naon al-batilu perkara batil mim baini aidihi ti antara dina zaman jumenengna Kanjeng Nabi wala min khalfihi jeung moal datang kabatilan dina sabada jumenengna Kanjeng Nabi tegasna dina sabada wafat Nabi. Wa hadisa jeung kadua ninggalkeun kana hadis wa hadisa rasuli ninggalkeun kana hadisna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi anu bayana anu meretelakeun itu ladzi ad-dina kana masalah agama wa waddoha jeung ngajelaskeun itu ladzi maqasidal Qur'anil karimi kana pirang-pirang maksud Al-Qur'an anu mulya. Bismillahirrohmanirrohim. Khulasatu sanatil hadiyata asyarota
Ari ieu eta ringkesan dina taun ka-11 tina Hijrah. Fi sanatil hadiyata asyarota eta tetep dina taun ka-11 minal hijrati tina hijrah. Jahaza nyiapkeun saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaisan ka bala tentara biri'a sati Usamah bin Zaidin kalawan pimpinan Usamah bin Zaid. Wa amaru sareng marentah Kanjeng Nabi hu kaitu Usamah bisa pari kana berangkat ila Ubena ka tanah Ubena. Wa qabla saparihi jeung dina samemeh berangkatna itu Usamah ibtada'a tembung naon marodu rasuli ngamimitian teu damangna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tamarrodo jeung narima teu damang Kanjeng Nabi fi baiti Aisyah di bumina Siti Aisyah. Falamastadda maka samang-samangsa banget kacida naon maroduhu teu damangna Kanjeng Nabi amaro marentah Kanjeng Nabi ayu sholia kana yen netepan saha Abu Bakar bin Nasi sarta jalma-jalma. Wajtamaat jeung narima pakumpul sahal ansoru sahabat Ansor fil masjid di masjid. Fakharaja teras kaluar alaihi menuju ka itu sahabat Ansor saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa khotoba sareng khutbah Kanjeng Nabi pihim di itu Ansor akhiro khutbati anu jadi panungtungan khutbah lahu pikeun Kanjeng Nabi. Summalahiko teras nepangan Kanjeng Nabi birobihi ka pangeranna Kanjeng Nabi maot tea fi yaumil isnaini dina dinten Senin asalisa asyara dina kaping 13 min Rabiul Awali tina bulan Rabiul Awal. Wa baqiya sareng tumetep Kanjeng Nabi fi baitihi di bumina Kanjeng Nabi ila lailatil arbi'i nepi ka pangirbo. Sumagusila teras diadusan Kanjeng Nabi wa kufina sareng dibungkus Kanjeng Nabi fi salasati aswabin dina 3 pirang-pirang raksukan. Wa sholla jeung nyolatan alai ka Kanjeng Nabi sahal muslimuna muslimin wa dzupina sareng dipendem Kanjeng Nabi fi baiti Aisyah di bumina Siti Aisyah.